Sah. Alhamdulillah. Sah. Ada diri yang hanet tunggulnya sekarang hanet itu jadi yang ngalaksanakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anu di setiap wargi parantos beres ayeuna naon kayak hubungan papacangan sareng urang Cijurig di ditu geuning aya. Hoak eta mah. Aya waktu aya nang Rismana di ditu. Atas ke panataran di Kabupaten Jatiwarasna. Ngiring panataran teh ngiring. Margi ayeuna panataran teh di tangdoseun ku Departemen Agama. Pameka Punggor mah panataran teh ditatara ku orang KUA. Jadi tengah senek jangan ngiring ke tingkat kabupaten. Jadi keng senek kan ka petugas demasihan gitu. Salajeng bari nikah teh ka saha? Neng Rismawati. Ya malebar pisannya. Begitu si ujang panjang mesti neng lebar jadi cocok itu dicocokkan pas. Ramana teh Bapak Dedi gitu. Kelahiran tanggal 8/11/88 harus neng. Harus neng bade munut mas kawin sabaraha kasih AA. Kan? Bade munut mas kawin sadipasihanana. Agung ditampi alit ditampi leres. Pawali eta pangandian macam sadipasihanana satuju pawali kamari ditawah. Kitu dia asal mas kawin teh. Usum. Biosnya eta mah ada mas kawin maharna cekang jeung Rasul zaman Nabi Adam ge mas kawin mah. Cek Allah teh ulah waka deukeut kasih di Hawa baca ulah sholawat. Dan ayeuna malam maca sholawat sawian kira-kira ayu moal gitu. Wah, jika namanya. Kitu bae teh hidup kalian pawali Bapak eta saswalinya ieu putra teges Neng Rismawati bade ditikahkeun ka jang imam gitu. Terus putra teges sanes putra angkat. Sanes ayeuna sok aya putra angkat teh kenging gitu. Kawalon sanes. Tapi hasil Bapak memang sore-sore kenging neng Risma imam neng Rismanya. Terus akhirnya pada ditikahkan, nah orang mah kapurangan 1000 mas kawin teh gitu. Tapi awet tinggal batik nangis sanes ayeuna mas tinggal naon sok ate jang kananganana. Mangga urang sesarengan ngaoskeun dua kalimat syahadat sareng istighfar mangga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ngiring ngaos. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi innahu huwat tawwabur rahim. Rukun nikah aya 5 hiji bakal calon panganten pameget jang imam, 2 bakal calon pamili istri Neng Rismawati, katilu pawali Rahmat Teges Kuanjen, kaopat saksi 2 nuka hiji pangarsa Ustaz Amir di Pasir Bitung, nuka 2 Ustaz Aceng Suryanati C2. Kalau nuka 5 ijab kabul ijab ti pawali sejan nikahkan putranya
yang Rismawati bade ditikakeun ka Jang Imam. Tarima abi nikah ka Nyi Rismawati Dep. Tenang. Tarima abi nikah ka Nyi Rismawati mas kawin aku artos 188.400 rupiah kontan. Dan saya nya bade nyalira bade nuhutkeun. Nyalira mangga. Sok yani nyalira cobian. Ini dituntun. Yang Imam nikahkeun kaula ka anjeun. Murukeun nungtunnya saksi aya. Saksi ya pada murukeun nungtun. Alhamdulillah bade buruan. Ya ya. Anu sadar nungtun tapi pada di anu niatna bade nikahkeun dina hatenya niat pribadi. Niat sama ku Kang Dedi niat nikahkeun putra ka Jang Imam abdi mah sakadar buburuh. Nah, saksi anu ngasahkeun sawios disebut ramana oge da aya di payun. Bade disebut ramana mangga Rismawati binti Dedi mangga teh disebutkeun eta mah sah da ramana nu ngawaliana aya di payunan. Upami wakil ataupun hakim kada disebut ramana nikahkeun kaula ka anjeun kangaran anu disebutkeun binti anu gitu. Kartos kada upami nu hitung mah teh nubruknya abdi beres me pangarsa gitu. Kalau nubruk moal sah gitu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Yang Imam nikah kaula ka anjeun anak teges kaula nami Rismawati mas kawina kuartos 108.400 rupiah kontan. Tarima abi nikah ka Nyi Rismawati mas kawin aku artos 188.400 rupiah kontan. Sah. Alhamdulillah. Sah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina sayyidina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi wasallam. Allahumma ighfir lana dunubana wa dunuba abaina wa dunuba ummahatina wa dunuba jadadina wa dunuba jaddatina wa dunuba ikhwanina wa dunuba akhawatina wa dunuba man ahabbana wa dunuba man rayatina wa dunuba jamil muslimin wa kafir anhum sayyiati ma tawaffahumul abrar. Barakallahu laka barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair wa rizqlakuma naslam sholihan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi halqi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nyai Bojo Aa Kanura Anuin Aa Mayar mas kawin
Suartos 188.400 rupiah. Nangan yang ngatur. Alhamdulillah. Abdi tua Caroge abdi Kupang kasetna Salam dunya Mas kawin Wartos 188.400 rupiah. Atur nuhun jazakallahu khairan. Insyaallah abdi ridho kita bisa deui. Ningali ka dia. Punten lah. So, dari dua jenazah kita bisa dulu mengambil berita Bebas, tangan bebas. Sip, bebas. Sok dilamikan biasanya hari tukang imam, tukang ngameran. Sok simpan heula. Dia surat tanah tamat bobogohan na mga. Tahan. Sok. Tahan. Kali lagi. Ya. Saksi sepabitan. Pas maju nikah dia aja. Nah, ianya surat tanah tamat bobogohan. Anu beureum sok ciriwani beureum kuat. Cepengan kudu ari tingkat. Anu sindeng hejona sok cepeng kuduaan. Rupi tingkat. Kang Aceh pangnatokeun burung natong di bawah. Sok. Nah, nyangakeun buku nikahna mudah-mudahan sing manfaat barokah simpen di bumi tekeng sina among ka pengadilan agama tekeng ini. Sok canak hiji ewa neng bukan hejona buka bi lepat. Baiklah sahabat, semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua tentang pernikahan adat Sunda. Buat sahabat yang baru menemukan channel ini, bantu like, komen, dan subscribe ya untuk berkembangnya channel ini. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bebas. Udah. Siap. 1, 2, 3.